Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Alladzi ari salat. Yalzamu anu wajib fihi dina itu salat. Naon niyatul imamati niat jadi imam. Arbaun eta aya 4. Pasal nyarioskeun salat anu wajib niatna jadi imam. Jadi si imam dina eta salat wajib nganiatan bahwa manehanana imam. Nyaeta aya 4 salat. Aya oge salat anu jadi berjamaahna sok sanajan si imam teu nganiatan jadi imam. Seperti dina salat duhur, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Seandainya si imam nganiatan salat fardu subuh posisinya dina jadi imam, maka sah salat berjamaahna. Tapi dina 4 ieu mah maka kedah nganiatan salat. Maka kedah nganiatan jadi imam salat. Al jumu'atu tegasna kahiji salat Jumat. Dina salat Jumat mah wayahna si imam kudu nganiatan jadi imam. Wal mu'adatu sareng kadua salat mu'adah. Ari salat mu'adah teh nyaeta salat anu ngadua kalian. Contoh di imah urang geus salat begitu asup ka masjid urang salat deui kaayaan berjamaah, maka si imam anu salatna muadah teh kudu niatan jadi imam. Kumaha cenah hukumna salat muadah? Salat muadah hukumna sunat. Maka sing sajalma anu ngalaksanakeun salat muadah meunang kasunahan, menang pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Fungsina naon salat muadah? Supaya ngugurkeun dosa hiji lembur anu mana di eta lembur teh bisi dikhawatirkeun teu aya nu ngalaksanakeun salat berjamaah. Sabab menurut sebagian ulama bahwa salat berjamaah teh hukumna fardu kifayah. Menurut pendapat anu mu'tamad berjamaah teh hukumna sunnah muakkadah. Wal mangduratu sareng katilu salat anu dinadarkeun. Katilu salat anu dinadarkeun jamaatan nya dinadarkeunana teh berjamaah kitu. Salat anu dinadarkeun berjamaah. Wayahna lamun urang tos nganadarkeun rek salat berjamaah niatna kudu niatul imamah, niat jadi imam. Wal mutaqaddimatu sareng kaopat salat jama'ataqdim fil matori dina waktu hujan. Sakieu panginten nu tiasa kadugikeun. Walhamdulillahirabbil alamin.